Baraya mateh ieu nyobaan nyin kerupuk tempe. Cikan kira-kirana gagal atau berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Penasaran pisan ieu teh gagal atau berhasilnya nyin kerupuk tempe teh. Ieu teh geus 2 poe nya baraya. Make tempe 2 jeung aci saparapat. Jadi 3 guruntul ieu. Ieu anu mimiti urang cobaan tuh tingali geuninganan rempuk baraya. Cobaan puterkeun pelebah bujurna sugan we alus. Haripek teh geuning sarua keneh kalakah beuki bubuk tuh gagal we pokona nama. Anu mimiti gagal urang cobaannya buka anu kadua ieu baraya sugan we berhasil. Dikeureuh tungtungna mah tingali ieu teh jigana nu rek berhasil. Kaduana masih keneh lumayan. Katilu oge tuh lumayan. Kaopat cikan alus teu mulai aya buyai barelol ting deh pokona nama tuh baluyar we pokona nama baraya. Gagal deui ieu mah kumaha naon nu salahna nya. Ngan anu kadua mah rada leuheung we tuh tingali rada aya pulung-pulunganeunana anu bisa digoreng cikan urang ameuan. Tapi baunana mah ieu teh aya tempe bosok-bosokan kitu geuningan jigana nama. Dilanjut ieu teh kanu katiluna. Ari anu katiluna mah tuh tingali lumayan lah rada baleg meusana. Aya anu bisa digorengna utuh tuh baruleun. Ngan ieu teh ngahaja we dikeureutanna karanel da soalna bisi baluyar deui. Pangpangna mah hayang ngajaran ngagoreng geuninganan sugan we baleg. Jeung deui sugan ngeunah. Lah lumayan ieu teh kur meunang sakieu nya baraya. Aya katingali rada utuhan meusan. Engke urang cobaan goreng. Lamun sesana anu teu bisa dipotongan mah. Anu garede ieu engke urang cobaan kulub deui. Maksud teh urang cobaan seupan sugan we asak da soalna kan tina aci. Pangpangna mah dikeureutan geus hararese. Lebar soalna lamun dipiceun mah nya baraya. Tingali atuh jebah ngagaruntul keneh gede kieu ieu teh aci sakumahaeun mah jeung tempena. Geus ieu urang goreng heula cobaan anu geus jadi. Dan nu rek digorengna ge anu alusna hungkul ieu teh da bubukna nama moal deuh. Ieu gewang asaan heula sugan we atuh enaknya. Ieu teh teu lila ngagorengna geuninganan tereh kagaring langsung we diangkat. Tuluy supaya enak ieu teh urang purulukan heula sedap. Soalna pas nyieun adonanana henteu dibumbuanna naon. Jadina eueuh rasaan lamun teu dibumbuan deui samodelkeun kieu mah. Geus pasti rasana bakal hambar. Tah ieu urang cobaan heula we anu jadina. Ka bapana cobaannya. Yuk bismillahirrohmanirrohim. Lumayan kriuk sih nya baraya. Ngan geuning aneh nya baraya rasanana teh beuki lila beuki aya pahit-pahitan. Cikan kira-kirana tina naon atunya matak gagal jiga kieu.